Kangjeng Nabi sering pisan dicanda ke negara Syam, sok nyandak barang dagangan, didinya teh pajeng pisan. Kacatur di eta negeri loba pendeta Yahudi serta pendeta Nasrani nu tepang jeung Kangjeng Nabi. Sadayana sasauran ieu jalma moal nyalahan pinabieun akhir zaman, Torot Injil geus miberan. Sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan, harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan. Lami-lami Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri, dagang kaunggal nagari, kauntunganna dibagi. Istri jenengan Khadijah, putra Huwailid katelah, nupang beungharna di Mekah, ka Nabi kalangkungnya. Siti Khadijah masrahan ka Nabi barang dagangan, Mesaroh nu ngarencangan ka Nabi purah nyarengan. Kacarios Mesaroh teh loba pamendakna aneh, cicirieun Nabi soleh ngantak ngaherankeun kabeh. Tatangkalan uluk salam, mega boda sok mayungan, jeung aya cap kanabian dina salirana pisan. Pamendak Siti Khadijah cocok pisan jeung Maisarah, akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditikah. Harita yuswana Nabi salawe tahun kawarti, ngadak-ngadak sugih mukti, tapi tambah sae ati. Karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti, di Gunung Hira maranti, ibadahna saban wengi. Didinya jol kasumpingan Jibril nu nurunkeun Quran, kalawan dawuh Pangeran Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi 40 tahun kawarti, diutus ku Allah pasti ngembarkeun agama suci. Anu iman pangheulana Siti Khadijah garwana, Abu Bakar kaduana, sahabat nu pangmulyana.
murang kalih nu nonoman anu pangheulana iman. Sayyidina Ali pisan kana bisa derek nisan, jeung ari jalma belian anu pangheulana iman. Sidna Bilal kaleresan anu jadi tukang